nakaukur jarak kagum cepat dengan ada kepaku Gusti khas warisan gaur sacandra tanpa daksa iya nanti lah tunanetra tanpa daksa tunanetra ada teningali teh tanpa daksa teu tiasa papa teu tiasa tati gitu. Ari wastana sehari kan Damir gitu Damir nya Damir teh kakungkur teh dibentak iya dia teh alit teh kieu mah iya teh kakarek bisa ngoronang Iya, urang gacong teh kana galeng teh terus biasa ngoronang ningali pas tiasa ningali heula ieu teh betul. akibat ku panyawa teh ieu mah jadi teu ningalina teh sanes ti kudrat sanes ti kudrat sanes ieu mah tah urang gacong teh tiasa nuturkeun kana galeng ngoronang manehna teh buhan caket saung tah tinya teh depuk we teu damang ai teu damangna teh ai kapungkur mah mun ayeuna mah kitu tipes ieu teh 3 sasi ngabelor teras-terasan teu ngicep-ngicep ieu teh ti payun teh geringnana teh kitu manehnana teh tah atuh malik deka orok manehna teh leuleus deui eta teh tah ti dinya mah atuh kenging 7 sasi anu etanana teh anu malik deka orokrana teh di kieu-kieu teh panan ai orok mah geuning sok nuturkeun kitu nya di kieu-kieu ku panangan teh atos mendingnana teh ieu mah henteu teu ningali teh ya jadi di parios teh ka dokter mata kana naon deui kaganggu saraf pegat cenah ieu teh pegat saraf entos eta dicana ka mamana deui cenah da mah aya ngalalangkungan cenah kitu eta teh entak urang tos ka mana tos ka tabib di Banyaran king saminggu heula teh eta kaci itu naon disebutna teh geuning padana dihilir nu sok kana mata teh di sana ka di ais keneh baheula mah da teh aya motor teh ya kuduaan pilih genti jeung aki-aki teu sangemun batur mah anu kitu mah da meureun teu kaganggu saraf mah biasa diubaran mereka zaman mah tiasa nyalira ka zaman mah tiasa barang tua asal ditinggalan ku urang bade ka mana oge tinggalan 2 kalieun kanggo enjing-enjing kanggo siang tarasa sabdeui sok biasa ka zaman ku nyalira ka mana-mana teh mah ka dieu atuh neangan sesepeun geus eta kumanehnana ka dieu jeung ayeuna kitu tos sidik agung ieu ayeuna mah da sidik atuh yusana ge na kadua katilu ieu mah dapang ageungna pisan mah istri bersut tuluy nemah kanu pang ageungna maot di nyatangantunkeun di ditu di pangbuburuhan ninggalan keur gede beuteung eta 5 sasi tah ieu mah katilu nitihna teh kaopat daman kalima ieu Ari eta sugan bantuan ti pemerintah kumaha aya? Alhamdulillah. Bantuan teh nembe kamari sembako oge. Di desa. Sasari mah tara kabagianna naon ieu mah sanes ngaleungitkeun ka pemerintah di dieu. Mangka ieu teh sidik ti baheula oge mustahil teu katalingakeun masuk urang teh ku RT. Sidik keur pribadi ieu mah tara di pemerintah setempat. Di pemerintah setempat oge teh. Kabeh mah teh ngaleungitkeun. Kan kamari nya teh sembako kakarek. Oh, sembako corona meureun. Nya, meureunnan eta mah. Beas geuning 5 kilo ari teh mie. Geus kitu lisah. Naon deui da? Sabaraha kali eta teh? Sekali kamari. Sakali-kalina. Tuh KTP. Eta jadi problemna. Kacidanana mah beureum badena teh kalangkung cenana nu teu gaduh KTP-nya. Eta jigeuna Akhirnya masalahna teh teu gaduh KTP jadi hese keur administrasi na. Kumaha ai nyeun KTP-na ai budak teh bisa ka mana? Kan ngikut keluarga nih kudu dengan diantar dari foto. Da ari ieu mah si baretoge nyata tanpa laksanana mah pagawean gegesor bari teu ningali gara. Jadi sanes ti kudrat nya. Sanes ieu teh sanes ti kudrat ngan ku panyakit ieu mah. Manehna mah dacan ingetkeun atuh da malik deui ka orok nyata. Mah sabar we Pak. Sabare piraku ayeuna mah gara komo aki-aki tos teu aya gara pek dek cahan ping karunya iku kitu teh mah urang da sirik bangsa kieu yang kitu suganana lah urang teh kitu ya mudah-mudahan kakara di dinya mah meureunnan sasarina ge sok ngajumajukeun kitu meureun
Aya hiji meureun aya contoh meureunnan Tah tadi gitu. nah kaduanya tak mudah-mudahan mah atuh sing dibukakeun meureun anu jolan syariatna atuh kecidinya Tah gitu. urang teh hakikatna Gusti Allah we ngabukakeun dumeh zaman ayeuna mah araraya kieu Tah gitu. Pan ayeuna mah usul media sosial teh Iya. apa. Oh, nya. nah saya mah urang oge Eta ameh dikenal gitu Damir teh ieu teh ameh dikenal ku masyarakat luas gitu kan mak. nya Kana ngacapi mah pinter merenya teh. nah tapi mah teu mangan guru eta mah Temangan Cenah guru radio nya butut ngacapi ya. eta. Tuh, ini Allah. Lalaguana naon ge eta radio butut Iya, eta guru nama. Abi mah. Kana radio. Nya radio butut di kaping kuru oge. tapi teh pibatureunana teh Da. hubungan eta radio masuk Dua